Gimana ya? Ah, jangan ka dia. Kayak perlu naon? Nyata butuh bibit cau Bibit jauh yang melakukan di mana? Di mana? yang melakukan sisi kebon orang tak butuh bibitnya. Bibit jauh mah loba. Yang jauh naon, jauh amon atau jauh bangka. Wah, cau naon ya penting nama bibitna we. Loba tuh butuh na. Ah, paling 20 tangkal. Ayo tuh di lubak jauh mah. Ayo orang itu orang tempuh. Coba yuk. Tuh. Iya. Nah, tapi jual kurang ya. Ibu tuh mah kerja bini. Oh, butuh nih kajang bibit eta bibit yang melakukan sisi kebon. Kan iya kalau jeung indungna beulina mung indung ku mah. Soalnya ieu karunya indungna kesorangan iri cokot mah. Mung deh kau kajang inungna mah butuh nage bini nage anakna. Ah, menyamar indungna kesorangan batur. Di anak nahungku mah. Ah, sabodo teuing dari kabutuh nage bibit nage anakna. Teu butuh bibit inungna. Kayak gitu mah dek mau dijual ya bodoh ah. Mau jual lagi. Bodoh ah. Balik ah. Dek meuli bibit cau anakna kalah hayang jeung inungna. Mah nya jelema teh kitu patut deh ah. Euy, cerek deket butuh inungna butuh nage ieu teh anakna.